Alhamdulillah geninnya rezeki mah ti mana wae kurunyong teh aya nu masihan terong meuni seueur. Ya entas ngaran rezeki yang ditolaknya tah ayeuna teh bade ngoseng terong terus bade ngoseng sawi ongko. Sawina ge ieu teh henteu mesernya jadi dinten ayeuna mah abi bener-bener henteu balanja sama sekali kusabab ieu kan si sawi ge saesa nu keur eta mesernya. Hai, assalamualaikum. Karena kunaon abi teh lamun balanja sok saalit-saalit kusabab kan bisi daripada mubazir gitu kadang mun ngalamian teh disimpen di kulkas mah da sok baruruk gitu nya. Lanjut we tah dikeuretan si terongna ge moal dianggo sadaya nya bade sapalihna we da seueur teuing eta teh nya. Ieu teh terong bodas tapi aralit biasana mah terong bodas teh arageung nya cuma ieu mah aralit. Abi nyobian dilalap tapi kurang enak jadi we bade dioseng gitu nya. Amun lalap mah kan terong hejo nya. Tah di dieu ge abi masih kene aya sesa daun kucoy bade dihijikeun we sareng oseng sayur eta naon teh anu sawi kitu nya. Tah di dieu ge abi nuju ngagoreng bala-bala daun sampeu ieu daun sampeuna ge henteu meser deui nya gratis nganu meser teh tarigu da tarigu ge henteu meser ayeuna yang kamari-kamari sesa-sesa. Sambil nungguin eta si gorengan bala-bala naon teh daun singkong abi bade ngadamel bumbuna kanggo oseng sawi sareng si terongna gitu nya. Tah ieu bala-bala daun sampeuna ge tos asok tos diangkat da abi teh ngagoreng nangan cukupna saperluna nya kusabab minyakna teh teu aya deui seep. Aduh tanggal kolot nya biasa tanggal kolot tah tos bumbuna teh kanggo si sawina teh abi ngangge bawang bodas sareng bawang beureum wungkul. Lebetkeun we sawina tos bawangna tos asak mah nya. Pasihan we cai saalit mah ngi seueur teuing, seueur ge wios sih. Kada mi seueur jadi mamna kat jeung kuah. Terus pasihan we sesening, penyedap, gula, terus ngangge rada bubuk saalit soalna kan teu nganggo cengeknya. Terus nganggo pecin we saalit. Terus kucaina we lebetkeun, jadi kucaina ge kabeh teh dianggo sadaya da seueur teuing lah cek abi teh. Kurang resep enakan kene daun bawang cuman kan teu aya daun bawang aya daun kucai. Kusabab nyayur sawi mah tara lami ngan sakedap ku abi teh lanjut we diangkat ieu teh pindahkeun kana mangkok da tos asaknya. Lanjut we abi teh bade ngoseng si terongna bumbuna ge hampir sami da kitu-kitu keneh nya cuma bedanya di pasian cengek. Tah ieu teh ditambihan sambal nu sakamari aya saalit lebetkeun we ka dinya kana anu tumisan kanggo si terongna gitu nya terus ditumis beber ka seungit gitu nya kusabab tomatna pan teu aya deui jadi we tina sambal. Terus lebetkeun si terongna gitu nya. Lebih enak mah si bumbuna anu diulek cuman kan lah nu satunya dikeuretan pasihan we cai kararitu we nya. Jadi dinten ayeuna mah meunang teh sayur sadaya bala-bala daun sampeu anu terus sayur sawi terus oseng terong. Keun we wios alhamdulillah pokona mah disukurin kitu nya. Sareng naon we ge mam nu penting masih tiasa emam daripada teu tiasa emam nya. Di luaran sana ge masih seueur keneh nu teu tiasa emam nya. Abi mah alhamdulillah keneh masih mendak keneh sangu aya laukna kitu nya. Tah di dieu oseng terongna ge atos asak nya terus lanjut we diangkat pindahkeun kana mangkok. Tapi da wios abi mah mam yang kieu wungkul ge henteu nanaon da enak ieu kitu nya. Nu penting mah wareg abi mah terus patuangan kenyang alias wargas kenyang sami we nya. Nu penting mah sehat kitu nya mam yang we ge. Tah ieu teh sayur abi tos asak aya bala-bala daun sampeu aya oseng terong terus aya sayur sawi hayu cong emam.